Jadi buka teh kudu geura-geura hartos bahasa Arabna geura-geura teh tajil ngaranna teh. Sunat takjil geura-geura di urang mah tajil teh hakaneun. Nya berburu tajil cenah. Tajil teh geura-geura hatina teh. Ngan eta mah istilah di urang tajil kana dahareunnya. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Wa nawar qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal bi arkani saumi anu tetep dina mertelakeun pirang-pirang rukun puasa. Kamari mah syarat, ayeuna mah rukun. Naon bedana saha rukun? Hilap deui. Nya ari syarat mah wajib salilana aya. Ke rukun syarat puasa, salila puasa kudu aya. Contohna kamari naon? Islam. Ya. Atawa suci tina haid. Salila puasa ti mimiti subuh nepi ka magrib kudu Islam. Lamun ayeuna murtad batal puasana. Lamun kana haid batal puasana. Gitu kan? Eta naon? Syarat. Aya rukun mah bagian daripada puasa ngan teu kudu sapanjang puasa ayana. Ai syarat mah lain bagian tina puasa tapi kudu sailana. Mana ya contoh? Arkanu ari pirang-pirang rukun puasa. Ai asaumi tegasna puasa pardon kana auna plan rek puasa fardu puasa sunat rukunna teh salah satu asia aya 3 perkara. Naon tah lamun urang eueuh rukun salah sahiji batal puasana. Ahaduha ari nomor kahijina tina 3 eta niyatul laila kun nya ngan teu kudu saila puasa niat teh isuk nepi ka putih teh maca niat niat henteu. Jadi awal kul wenginya niat bes niat geus sakali saila puasa teu kudu ngaben niat henteu eta kana rukun. Niatul lailan niati penting likuli yaumin pikeun saban-saban poe pil pardi dina puasa fardu. Puasa fardu teh nyata puasa Ramadan, nanti puasa qada, nanti puasa nadar. Eta fardu. Nya. Lamun qada lamun bulan puasa karena haid nyata batal karena kamari panen teh atawa heug di perjalanan kadi qadaan hukumna wajib termasuk fardu anu tarawehan ukur qada mah gitulah. Nya. Ai nadar mah nyata sesuatu puasa nu gantelkeun kana sesuatu memehna. Cek urang teh mah lamun anu rek puasa saminggu tah eta nadar. Lamun bapana tembus menang cair tibang 1 miliar rek puasa saminggu. Atau barudak teh mah lamun di sakola rek hiji rek puasa sapoe. Tah eta puasa teh fardu wajib kudu dilaksanakeun gitu. Sabab nadar kasebut eta. Nah, rukun puasa kahiji niati penting teh keur saban-saban puasa fardu. Kusabab kudu niati penting fardu qada sakali teh maka qada teu meunang adadak niatna. Nah, boga qadaaneun 3 poe pas ke sawal teh tawa hapit. Kabarnya tisuk langsung ke dapur, baru gawe jam 11 sembarang naon. Niat qada wae teu bisa. Ku niat ti memeh teh penting niat lah gitu. Lamun puasa sunat mah bisa gitu. Sunat mah geus digawe segala macam jam 11 barang dahar, kagok lah niat puasa we. Puasa sunat mah jadi eta mah. Asal mah melu duhur, me lisit panen poe jadi puasa sunat mah. Ai puasa fardu mah kudu niat tu lailan niat ti penting. Keur likuli yaumin keur saban-saban poe. Nya. Keur sapoe-sapoeun gitulah maksudna gitu. Ari tempatna niat teh naon? Dina hate tempatnya teh atuh keur niat teh
lidah mah nya cuman mantuan nungkul, cuma nguatan nungkul, nulungan nungkul kana hate lidah mah. Kelima mimpi teh nawaitu saumagodin, tah urang ngobrol saumagodin, hate ka mana karep teu saniatna. Kudu kentengan bisa peureum geus kieu pintu peureum. Ceuk beuntak batu aleuh. Peureum niatnya, kudu peureum. Atau maksudna supaya hate teh masuk gitu kana tempat kana niatnya. Ari hate, ai lisan mah teu wajib. Nya mun imam cek imam mimpin, nawaitu saumagodin balem we. Kieu we. Tapi hatinya sah. Nya sah gitu. Bahkan lakinahu yundabu tatapina sunat hate kan lisan mah sunat. Ai hate mah wajib, lisan mah sunat jang naon liu awina lisan supaya nulungan hate kan nulungan lisan kan hate meteteg gitulah ya. Kasauran Imam Jayadi, saya dewa Imam Jayadi ya tuh, Paulis. Urang Paulis, ya Paulis urang mah. Disebut-sebuti panjang umur sehat lah. Palaon nawa mangkala muniat si jalma. Lailata wali Ramadan dina peutingan awal Ramadan, peuting tadi. Sauma jamihi kana puasa sakabehna sabulaneun. Kumaha eta? Kasauran Imam Zayadi lam yakfi teu cukup ligeuril yaumil awal kecuali poe pertama. Lamun tadi peuting niat abdi puasa sabulaneun. Tasahna sapoeun anggar kitu. Tapi kadua mah kudu niat deui. Jadi teu cukup puasa niatna sekaligus sabulaneun. Teu cukup nya. Cek madhab urang mah teu cukup nya. Lakin yang bagi tetapina peryogi kitu teh soalnya sabulaneun teh liyasula lahu saumul yaumul ladzi nasiya an yatubihi supaya hasil puasa ketika mainna poho hiji poe poho takut di awal niat sabulaneun tapi indah malikin munggu Imam Malik eta mah madzhab Maliki cek urang mah teu kenging nya ulah kajebak ade mah indah malikin cek Imam Malik kitu so teh nya cek Imam Malik mah meunang dina tanggal hiji teh tarawih pertama teh niat nawaitu sauma syahri Ramadan kulihi kabehna sabulaneun tah cek Imam Malik mah sah urang mah da madzhab Syafi'i teu cukup gitu teh paling cukup jeung sapoeun nya sampai sapoeun kama yusanu lahu ayan wiya awal yaumi aladina syafihi liyasula lahu samu inda tah saperti disunatkeun puasa kitu teh meunang awal poe teu kudu peuting. Puasa Ramadan isuk-isuk peuting poho teu niat, isuk we niat tah, kiwari niat misalkan mah. Ka cek Imam Syafi'i mah teu sah, da kuti peuting. Tah Indah Hanifah mah, Indah Abi Hanifah mah meunang isuk-isuk. Jadi berbagai imam madzhab teh beda-beda pendapatna. Itu teh aya anu ngagampilkeun, aya anu ngariweuhkeun. Masing-masing madzhab aya. Madzhab Syafi'i aya sulitna aya gampangna. Maliki aya sulitna aya gampangna. Nanti Hanafi aya sulitna aya gampangna. Hambali aya gampangna. Urang mah diperbolehkeun heug ikut kana salah hiji. Nu mana we rek Imam Maliki heug. Me anjing teu najis Maliki mah. Sok Imam anjing ni Maliki mah teu najis. Nya, bos sare ge we. Ata Imam Abi Hanifah, merek Jumaat teh salaki pamajikan, sasalaman cium-ciuman teh meunang, teu batal. Atawa Imam Hambali terlalu banyak keringanan atau Imam Syafi'i. Ngan masing-masing anu opat ieu aya konsekuensina, aya gampangna, aya sulitna. Memang cek Imam Abi Hanifah ketika ayeuna salaki jeung pamajikan pantal kulit teu batal. Wudu teh nya. Ngan wuduna rambut kudu kopyok. Urang pan cukup diusap. Nya, Syafi'i mah diusap, kudu kawas keramas kopyok wuduna. Lamun wuduna wudu Syafi'i diusap pungkul, ai batal Hanafi, teu sah eta duana mau diakukeun ku ieu. Nya. Mau Abu Hanifah mah jeung pamajikan adak teu batal, aya nampa pamajikan teh kajauhan, aya joro-joro hate teh hayang gabruk, batal wuduna tah. Kitu teh. Atawa nampa awewe saja di jalan kita mah. Atau yang medsos semua awewe nu serba pating boleh kak teh, joro aya sawat nanti batal puasa, batal wuduna tah. Gitu. Atau ayeuna heug ada daging onta teu batal. Nya.
berat kena Hanafi sebenarnya eta teh. Nya dari bari Syafi'i mah geus dua murah mun wayang sabab poe lah eta namanya. Di mengabejan unggul. Seperti Jumaah. Syafi'i mah minimal kudu 40 poe, 40 poe. Oh 40 orang. Jumaah baru sah lamun jamana 40 orang. Walaupun jeung imam. Hanafi mah cukup tiluan. Ya, si kembar si ejar geus tiluan. Eta Jumaah saurang adan bae, saurang khutbah, saurang imam. Sah terima Hanafi mah. Ngan Syafi'i mah kudu 40 orang atuh kitu mah urang nu ka Hanafi we enteng tiluan kalau di mushola oge. Jumahna memang enteng jumlah jelema mah ngan eta masjid kudu boga sertifikat ti pemerintah sah ngalaksanakeun Jumaah. Masa Hanafi Syafi'i mah henteu nya. Bebas masjid mana Jumaahan mah gitu. Kudu sertifikat lo izin heula, cek Kapolres di Dandim boleh izin heula. Jadi weuh lah geus dibandingkan nu biasa urang. Nah, jadi lamun aya anu nyebutkeun puasa menang cenah sabulan disakalikeun menamal ke jeung di mana poho eta mah cek Imam Maliki. Puasa niat puasa beunang ti beurang isuk-isuk cek Imam Hanafi. Tapi lain Hanafi bin Arbangi lain. Hanafi we mah. Urang mah Imam Syafi'i gitu nya. Nah. Tas aya nu disebut lailan sebut ti peuting teh iraha. Nu disebut peuting teh ti mimiti surupan poe nepikeun ka bijil fajar eta peuting ngaranna. Nya. Tempat urang heuai nih. Peuting. Aya bolang heuai sakaya eta mah lawading. Namanya. Nah. Tukang lamun kitu mah tos magrib beunang niat meunang. Hok. Urang buka, nya buka. Lajeng niat deui niat puasa deui meunang. Kayak buka geus niat deui meunang da peuting sasup peuting. Mata ketika disebut kalimat peuting teh tas di magrib nepi ka subuh eta peuting. Tahajud kudu peuting laras. Meunang teu tahajud tas magrib. Nah henteu. Kan tas magrib peuting. Meunang. Nya. Komo lamun kan cenah tahajud mah hiji peuting, kadua kudu sare heula. Teu beunang tahajud teu sare heula, kudu sare heula. Tahajud sare heula, witir meunang tas magrib. Nah, kieu ilustrasina. Magrib, contohnya kabar magrib jam aja bisa. Nah, terus ngogoleran nyap sakedeung. Nepi ka polep tuh. Setengah 7 udang. Da isang geus tadi kan jam teh tahajud ya witir ada dinya. Tas magrib setengah 7 tahajud jeung witir. Sare deui lapan ka subuh. Enak sebenarnya gitu. Ya. Jadi niatnya sok sanaos ayeuna tos magrib kenging, tas tarawih kenging, keur sahur kenging, nu penting tipe ting gitu nya. Nah. Salajengna dina masalah eta saum saya 20 menit langkung. Can. Pogoting yang saya pogoting gitu. Sasabius nya sunat puasa. Dia anu kudu di ieu di urang teh nya. Lamun buka kudu geura-geura. Lamun sahur diakhirkeun. Situ sunatna. Nya ulah kena jauh-jauh mah kuat kana nepi ka tarawih ge buka mah ulah ke magrib mah langsung geura-geura buka ngabatalkeun aing malah dihijikeun wae sukan da kuat keneh teu bisa ulah sok kuat sehari wah kuat ieu rek ketas jam 8 bukana teu bisa nya magrib tetep kudu buka digeura-geura begitu geus yakin adzan magrib pek geura tah kang solusina entos dibagi jadwal imsakiyahnya dibagi sesuai ke jam nasional we. Jam nasional sok aya kenapa HP kan aya otomatisnya jamna. Tah sesuai jam eta bae. Sebab jam model kieu mah ya sok ada aya errorna. Baterena beak telat jam teh geuning. Nya. Nah, nu nasional mah nu dina HP nasional, jam standar nasional sok tinggal kadinya bae. Ayeuna magrib jam sabaraha lewat sabaraha? Jam genep langkung? Sabaraha? Tinggalnya baru inget-inget bener gitu. Jadi buka teh kudu geura-geura hartos bahasa Arab da geura-geura teh tajil ngaranna teh. Sunat takjil geura-geura
di urang mah tajil teh hakaneun nya berburu tajil cenah tajil teh geura-geura hatina teh ngan eta mah istilah di urang tajil kana dahareunnya dahareun jang buka tajil disebutna tajil teh geura-geura kitu tah aya urang ning ameng tos asar teh ka Imam Batur jam 5 teh wih pamit gitu teh tajil di dieu we tuh tajil teh geura-geura balik kitu sia mah teh tajil tuh nya tajil teh geura-geura balik geura-geura kan tajil teh geura-geura teh ngan teh mah serapan bahasa di urang geus kana istilah kana dahareun nya di kota mah komo pan di alun-alun di mana maceuceun jajanan tajil jajanan geura-geura maksudna kitu ai sahur mah sunatna teh diakhirkeun ayeuna imsak jam 4 langkung 2 genep nya hampir setengah 5 jam 4 sedeng tah sahur teh atau urang boga standar dahar sampai menit setengah jam jam 4 atuh memehna seutik setengah jam mah 10 menit mah daharna sedeng teh jam 4 beres sahur teh urang masih aya tiasa ngaleut keneh tiasa bayar tuang sanes tiasa nyikat heula geus imsak mangkat ka masjid kitunya jadi buka mah geura-geura sahur mah diakhirkeun nya supaya pan lagi bagna mah usum jam teh bisi imsak mah jam 2 sahurna teh atuh tah subuh teh salapan deui da buru-buru teuing sahurna kitu nya nah niat penting teh khusus puasa fardu puasa sunat mah tiasa iraha wae nu penting memeh lohor contohna hadis kanjeng Rasul tos di masjid lajeng ngaos ngariung segala macamnya tapi ka beurang mah salapan tapi ka duha balik ka bumi ka isina teh ka garwa ka Siti Aisyah mah cuma saurang teh mah kitu aya tuangan salapan butuh gaduh naon ditanya naon geus lah puasa wae tah Rasulullah kitu puasa sunat mah bisa jam salapan gini aya can urang cami gawe anu ngabatalkeun tarina aya tarina tasog mah urang tas modal tas omeh nyolokan bujur geus batal cara puasa mun kitu mah gitu teu puasa ieu mah ti tasubut teh nepi ka can sesuatu anu matak batal puasa can niat jam 11 ge elah gitulah sampai mau dikobong da teu dahar teu boga bisa teu nya jalan eueuh duit beak deui beas-beak geus puasa we puasa kapaksa teh mah kitu mah gitu bener teu bukan naon da Rasul kitu Rasul katanya Rasulullah nya itu iting pinuh teuing kana pinuh mah sok modal mudah-mudahan sia manfaatna mudah-mudahan urang sarehat tiap enjing tiasa berjamaah subuh tiasa kuliah subuh ngadawam waqiah sing berkah salami Ramadan ayeuna amin ya rabbal alamin marhaban syahrul Ramadan marhaban syahrul siam marhaban syahrul qiyam marhaban syahrul Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.